Al-kisah anu berhubungan sinareng sifat Sayyidah Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anu kalintang isinanana anu mana diuningakeun Sayyidah Aisyah teh bojo Kangjeng Nabi anu kadua sabada pupus Sayyidah Khadijah. Kangjeng Nabi nikah ka Sayyidah Aisyah. Anu mana dikisahkeun ku isinan-isinanana Sayyidah Aisyah itu. Dina hiji waktos saur mantena kami lebet ka bumi anu eta bumi teh aya makomna Kangjeng Nabi. Jadi Sayyidah Aisyah lebet ka bumina itu. Dina waktos Kangjeng Nabi parantos wafat. Kujalaran Kangjeng Nabi teh wafat di Madinah di makomkeunana di tilas kamarna Sayyidah Aisyah. Nu ayeuna disebat Raudhah teh. Patamanan tina sapalihna taman sorga teh nyaeta makomna Kangjeng Nabi. Anu asal muasal nama kamarna Sayyidah Aisyah. Nya plus kamarna Kangjeng Nabi. Ta anu mane di eta pamakoman teh sanes wungkul Kangjeng Nabi anu dimakomkeun di dinya. Tapi aya deui makom ramana Sayyidah Aisyah nyaeta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lebet Sayyidah Aisyah ka pamakoman Kangjeng Nabi sareng anu janten ramana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tah salajengna diuningakeun ku anjeunna keneh. Begitu lebet kami nyimpen acuk. Maksana nyata mantel anu mungkusan jeung ngabunian salirana Sayyidah Aisyah. Dilebet dilaan. Ngarawaskeun kirang nyaman gitu. Dilebet. Gitu. Bari mantena nyaros kieu. Pangna kumawantun ngalaan acuk anu muntel salirana nya anapun acuk anu sanesna anu nutupan orat mantena mah katutupan orat ieu mah mantel gitu anu nutupan sakabeh salirana Sayyidah Aisyah salajengna sehingga teu katingal luka kelekuk salirana Sayyidah Aisyah ku mantel eta teh dilaan. Salajengna disimpen bari nyarios kieu. Pangna abdi kumawantun ngalaan ieu acuk. Gitu. Di bumi kujalaran anu dimakamkeun teh kahiji caroge abdi teu orat atuh jeung salaki mah. Kitu nya. Deuk dibuligir oge dihareupeun salaki mah meunang kitu teh sama. Lamun jeung salaki orat atuh urang kumaha emple-empleani gitu manya kudu dibaju mah jadi anak meureunna salilana sakitu teu orat deuk dibuligir ge mangga anu nomor kadua di dieu teh pun bapa gitu jeung rama teu orat ngan pedah aya faktor kesopanan wungkul gitu. Kita jeung bapak mah walaupun teu orat tapi aya faktor kesopanan kudu dijagi. Tah salajengna dina hiji waktu Sayyidina Umar kan wafat. Dimakomkeunana sami di dinya
Gitu. Begitu Sayyidah Aisyah dina hiji waktos lebet ka pamakoman Kangjeng Nabi, bari sedengkeun di dinya teh tos aya makomna Sayyidina Umar radhiyallahu an, ramana Sayyidah Hindun nya anu ditikah ku Kangjeng Nabi nya, ditikah ku Kangjeng Nabi tah Sayyidah Hindun teh. Begitu lebet Sayyidah Aisyah teh nyarios ieu, demi Allah moal kumaha wantun lebet kami ka ieu pamakoman kecuali awak kami dibagudet kabehanana, jeung larai kami ditutupan ka sadayana. Karena kami izin kitu ku Sayyidina Umar. Pangna izin ku Sayyidina Umar kusabab Sayyidina Umar mah sanes mahram. Gitu, nu sanes Sayyidina Umar mah. Itu nu sanes. Tah eta gambaran isinanana Sayyidah Aisyah. Cacaku nu pupus isin. Komo deui ku anu masih keneh cuman gitu. Tah ieu gambaran bojona Kangjeng Nabi. Tuh, Masya Allah. Ya bojona Kangjeng Nabi. Masya Allah. Nuruk cupunya Kangjeng Nabi na raja dunia akhirat. Bojona atuh ratuna dunia akhirat. Tina sapalih sifat bojo Kangjeng Nabi teh nu Masya Allah.